monsters and what they could do. It's always the same. It's always the same. When your heart beats right out your chest and you wake up all drenched in sweat, I know it well. And I promise there will come a day when you look up to the sky and say it was worth it. When the demons gonna creep and they're skipping around your mind, oh, don't shit away, don't let it steal your life. Oh, 'cause they just wanna stop you dreaming about your life. Oh, 'cause they just wanna stop. And if there's one thing I know about you, babe, it's that you got fire. Honey, ain't that right? Yeah, you got fire. We'll conquer us someday. Dark face will be above you.
I'll always be with you. I'll always be with you. You'll never be You'll never be You'll never be Manawi tetap usaha rumaos wa geledah sakedap antosan heula watumut kasa lira wa ebar kenusuk ning dan penyan wadah bahagia dalam macenah bingah amar bata kita bingah dan kagiri-giri buat bekasum dengan Raja Sagintang Ijuk wa disapalihu garung ngelodeng
Kamu kapan baik pada aku bapak-bapak. Besar. Segita yang buang ke awal-awal, mata yang buang. Kamu maju sebanyak apa? Cakap-cakap apa mah? Maju ke apa juga? Awe maju ke dia. Fotografer apa atas? Yang ini sekediknya. Fotografer. Siap. Boleh dong kos sekedik. Tahan heula. Tahan heula. Silakan fotografer. Atos cekap. Salim ke mama. Salim tahan heula tahan. Cekap. Iya cekap. Ayeuna ka bapak salimna bapak ka majeng ngapayun. Tahan heula. Atos fotografer, atos cekap mundur satu langkah ke belakang. Mundur satu langkah ke belakang. Mamah mangga kapayun. Ayeuna mamah heula anu kapayunana. Mamah heula we. Mamah heula mah kapayun. Mamah kapayun. Pak Aki punten heula fotografer. Aki mundur sakedik Aki mundur sakedik. Mamah mangga salim heula. Atos cekap, mamah mundur satu langkah ke belakang. Bapak mangga maju kapayun sareng bapak kapayun-payun. Mangga. Adik-adik ikutin dulu deh. Jangan dulu. Mangga fotografer. Atos cekap. Cekap. Bapak ngalih kapan dia? Bapak ngalih apa? Mamah di dia mamah. Bebaskan boleh bebaskan. Siap. Ya, matur nuhun.
punya ketakna si mama kita bukan.
Masa boleh yang ramai bebasnya. 1, 2, 3. Sekali lagi yang lebih meriah, tangan di atas. Iya, terima kasih. Silakan. Ayo buru salaman buru alah atur nuhun Pak Hajat atur nuhun panganten atur nuhun Alah, sama kena suka bapak kan usul agama simkuring ayah himbawa ya himbauan khusus ka sadayana ka tamu uleman khusus di keluarga Jembar calon pengantin pambekat dewa pengantin istri iya anu kahijina simkuring upami atau disahkeun ku saksi khususna umum kurang sadayana jalana ieu biasana anu paling parah ibu-ibu jeung bapak-bapak khususnya ibu-ibu anu nyenak HP tiap kabul tarima abi nikah training teh bilih ngaganggu nada daringna pun ada Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammad la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad faza muttaqin alayya wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lah dina dinten anu mulya ieu dinten Sabtunya kaping 6 Juni urang sadayana tiasa patepung laung patepang rarai anu tika ajri di hormat keluarga Jembar di calon pengantin istri para sepuh bina sepuh para kiai para ustad guru-guru singkuring anu hadir anu muliakeun ku Allah mobil khusus kedua pengantin Cep Herman anu teh leres bari nikah kasaha Cynthia Ramadini leres ieu alhamdulillah para sepuh gede sepuh dina rumah tangga teh oma titipnya kedah ngikuti turut tumut kanu janten caroge margi ramah hideung parantos masrakeun kacaroge hideung mangga pangdidikeun pangatikeun Allah subhanahu wa ta'ala margi kitu tangtosna dina ngawur rumah tangga anu bakal ngajamin kabagian kasalamatan dunia sareng akhirat teh liwati urang takwa ka Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah bakal ningal seseorang mulia sareng teu teh sanes seberapa banyak jabatan sareng dia niat anu buleut niat anu ilas nikah urang hanya semata tahun pada saat Cynthia putri kandung bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ke apa? Aku mau Bandi ya kalau kalau ngarep kasih naik ya fokusnya coba tunai. Balik mau nikah tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Bapak bade punya lira bade dituntun. Bismillahirrahmanirrahim. Cakatkeun Pak. Kenapa? Yang Herman. Iya Bapak. Bahasa Indonesia kan ya? Lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Herman, Bapak nikahkan dan kawinkan kau kepada Cynthia Ramadini putri kandung Bapak dengan mas kawin perhiasan emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Cynthia Ramadini binti Bapak Aban dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Abodor heula tadi. Pun adi dong. Ayo sok. Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidana wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. La sallallahu wa jabalan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astajib lakum ya Allah bi barakatil Quran al-Fatihah. Hush my troubled mind and rest. I need to breathe and clear my head. Shut my eyes and dream of things I could have done much differently. Wait for me now. I might come around. Salah kayu ceker mati. Cynthia Cynthia teh. istri. Bojonya sok ngiringan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Cynthia Neng Cynthia bojo AA bojo AA nu geulis nugelis nu soleha nusoleha ieu AA ieu AA nyanggakeun nyanggakeun mas kawin mas kawin Mang Rupi Rupi mas 5 gram 5 gram anu nembe anu nembe diikrarkeun diikapkeun dina waktos dina waktos akad nikah akad nikah mugia mugia ieu mas kawin ieu mas sing kawin manfaat sing turu mangpaat barokah jadi barokah. sopaskeun mikna kasih Lihat. neng sampayeunan neng teh oh kasih pisan ditampi mas kawinan di AA caroge abdi numpang kasepna numpang solehna siga nu terido nyebut kasep insyaallah ieu mas kawin ku abdi dimanfaatkeun abdi ucapkeun abdi ngucapkeun hatur nuhun jazakumullah khairan kasih. Sok simpen mikna dieu simpen mas tah gitu teras cepeng pundakna bahuna tah gitu neng eta tong rapeting da loba batur ke keningna tah gitu Tangga sekedik, tangga. Supaya nempel lewat Al-Quran. nempel leuleut. Bapak Ibu hormatan seluruh alhamdulillah wasyukurillah proses akad nikah patos laksanakeun kalayan aya dina kalancaran Caperman sareng Neng Cynthia pantos sah resmi jantan pasangan suami istri. Bapak selaku kepala kantor usaha agama Kecamatan Cilingiring Tingah ngirenakeun singlang rumah tangga pinuh kabarokahan, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, seurigina diangkat harkat derajatna. Amin Allahumma ya rabb. Kala ucapkeun bismillahirrahmanirrahim. 2, 3 saling lihat dong. Alhamdulillah mangga tutup acara usaha hamdalah alhamdulillahirabbil alamin hapunten kasuhun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Puji parati urang mugusti ka Gusti, syukur hirup urang tapakuraneun balah mandaria hirup urang pinangih kabagjaan. Ieu kecap bagja sanes we bagja dunia, tapi bagja di akhirat pitepateun urang anu langgeng salalamina. Oge teu hilap shalawat mi wassalam mugia salalamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang paduka agung habibana wa nabiyana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pihaturna keluarga besar Bapak Aban kali Ibu Kurnia, oge keluarga besar Bapak Toto kali Ibu Nengsi, keluarga besar panganten istri miwah keluarga, oge panitia sadayana, tokoh masyarakat alim ulama kum tetiasa diwinci hiji-hiji sadaya anu kusipuring dipihormat tur dimulayakeun. Oge anu kusipuring pihormat pangersapun guru sesepuh anu disepuhkeun di keluarga Jembar, panganten pamegat alhamdulillah diungkat ayeuna partos rawuh lenggah linggi kiring dedel bingah cali sareng urang dinu danget ayeuna ngalah berkah barokah nanti guru urang sadayana mudah-mudahan mantena dinu danget ayeuna disepuhkeun ti keluarga besar panganten pamegat wakil mutlak nanti keluarga besar Bapak Toto kali Ibu Nengsi. Alhamdulillah mungkin ge baris nyampaikeun sepatah dua patah kata kanggo dina acara Gunung Catur sajatan kepada min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafi alsinatikum Toto kali Ibu Nengsi kapengersapun guru waktu sing sabana manganyanakeun ka wajah sepatu Bapak Toto kedah nyampaikeun sakata dua kata atanapi bahasana seren sungai sumere dada dihapunten simkuring dada dihapunten ku simkuring hormat keluarga besarna panganten istri para kiai, para ustad, ustadah, para alim ulama, tur ke aparatur pemerintahan di atasan lebih ke bawahanan boh bilih nyata sapokodos
pilih ayat cariosan teu malapah gedang ya boh pilih ayat cariosan anu ngan teu uninga kana tata jeung titikna kasim kuring teh bingung da biasa nama lamun urang sadayana sataacan ya biasa seren sumere ya da ieu mantos dijanten ke tapi orang syukur alhamdulillah titis tulis ti ajali kulak cangkem di pangerah takdir teu bisa dipungkir qadar teu bisa disingrang urang ukur manusia biasa hakikat nanti Gusti Allah nu maha kawasa pinuh kurasa syukur ngucapkeun alhamdulillah yen yang Herman alhamdulillah ku Allah ditakdirkeun teh biasana teh akad teh diakhirkeun tapi Allahnya akad diheulakeun mata kurang sadayana suren cumeren oge ulah lami teuing nya dantos nyantosah nya alhamdulillah nya nu kahiji tapi dada disin sabun tenak nu kahiji maksad sadayana simkuring tanda bidang pakalanga jauh dirujug agang-agang di teh daya sanis hiji kalawan syukur dugikeun kadongkap ka ieu patempatan ku Allah kalawan dilancarkeun pamaksadan daya sanis nu kahiji simkuring saja nyanggakeun silaturahmi mu alhamdulillah tiasa patepung lawu paamprok yoko yang keluarga besar di dua mempelai ini mu alhamdulillah ku Allah teh digampilkeun dilancarkeun mudah-mudahan atuh simkuring nu kahiji nyanggakeun silaturahim mudah-mudahan urang sana pada uningan mudah-mudahan urang sana keeng kabarokahan dina silaturahim wae anjeunna nu misahkeun anjeunna iwal takdir Allah ya sing diseueurkeun ya anak turunana ya sing dijembarkeun rezekina milikna ku Gusti Allah ya mudah-mudahan anjeunna dina rumah tangina ulah lami teuing da simkuring dongkap itu teh bada subuh hoyong uih teh bada ya angkat mah da simkuring teh seubeuh tapi di jalan keuneureuneun ya jadi lapar ya diri ciciren hapunten ya hapunten ada hapunten mudah-mudahan simkuring mah ya panjang lebar saur sesepuh mah panjang lebar panjang teuing karunya ka ibu-ibu lebar teuing karunya ka bapak matak simkuring sakitu sadinten buah sadinten di parapatan hapunten ada hapunten dina samudaya kalepatan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ningali cenah bieu geus beda ayeuna mah tadi mah pentet nami ayeuna mah kosong ieu salamna asa kurang rame sakali deui sedegan salam doa ke urang sadayana khususna keur panganten kaduakeun bade bener bade assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suping kali teh juga nyangakeun silaturahmi. Ieu silaturahmi ieu sepuh kasepuhan ditampi pisan. Sebab silaturahmi teh salah sahiji manjangkeun umur. Jadi umur teh lain 100 tahun. Baheula osok ka dieu tiga abi Kang Nurdin di dieu geus sabaraha kali ngemsia di dieu. Geus sabaraha kali di dieu nepi ka Sakejenggol ka ditu, terus ka ditu ka Cikoneng ka Garung, kamari di Garung dikeun mah berarti ke diomongkeun panjang umurna. Baheula mah keur zaman makmur aya. Ieu jasa di dieu akhir mah tadi disangakeun saur sepuh ti luhur sausap rambut ti hasap sabas apal aya rambutna ieu kan di tengah-tengahna leres ayaan heh teu ayaan lamun teu ayaan moal jadi ieu ayaan teu aya heh aya leres anu eta nomor hijina anu kaduana siap narima tugas di Bapak Aban ieu abdi kawakilan jadi bapakna ayeuna teh siap nerima tugas, siap nyimahan, siap pakaian, siap nyarean, sing tarik, siap atau siap bawaban
atau siap nampi tugas di bapak-bapak kali bukurnya geus cap di dudukan ayeuna bahwa cunduk waktu ninggal mangsa nu waluya hidup geus jadi pamimpin neng geus lain milik bapak jeung ibu tapi geus milik hak. Tadi doa urang doakeun jeung panganten ieu panganten mudah-mudahan sasireun sabeujereun di antara riungan ieu 40 jelema aya hiji anu pasti dikabul ku Allah azza wa jalla khususna doa indung jeung bapak di undangan ayeuna ieu doa urang doakeun ku urang sadayana ku osan alhamdulillah urang doakeun pada masing-masing dina jero lapak mung sakitu anu tiasa dina acara panampilan sepuh apunten nu saageng-ageuna simkuring bisi teu teh tarajih ning cakamalan karasan pun guru anu biasa diekeun nuju teu aya halangan poe kitu simkuring hapunten saageng-ageuna pilih kirang titik duduga priyogina khusus kata tamu di Garung oge simkuring jeung tatamu anu dikeun oge teu dibagiakeun anu sakumalayakna di simkuring anu teh kabiatur wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awaya geuningan punya mangga ka panitia sumber biasa cacanakanana dicatat disimpen di tempat anu aman. Iya mah bagian MC-nya tetehnya. Mama ini kamu MC?
It's always the same. It's always the same. When your heart beats right out your chest, and you wake up all drenched in sweat, I know it well. And I promise there will come a day when you look up to the sky and say, it was worth it. When the demons gonna creep and they're skipping around your mind, oh, don't shit away, don't let it steal your life. Oh, 'cause they just wanna stop you dreaming about your life. Oh, 'cause they just wanna stop. And if there's one thing I know about you, babe, it's that you got fight. Honey, ain't that right? Yeah, you got fight. Piran mama, sepengan panangan mama, tok tukul, tetep rangai mama. Yang mama nunggu sekalahirkan hidup, nggak siapa tuh aja mama, nggak siapa tapi jeung mama, neng tuh siapa tapi jeung mama. Mereka mah rumah tangga jadi rumah tangga rusak pindah mabok. Ini jadi indung, nggak sebarang kali urang mata jengkel kan jadi pengindung. Dekat ayeuna hidup peta hampur akan jadi. Cium panangan, ku mama usapan punakna. Gelis kasep anak ing di dekat ayeuna. Mama ngadu anggeun pisan, mudah-mudahan hidup dia mama rumah tangga jadi rumah tangga terakhir teh teu nyaho umur isuk itu tuh mama geus eueuh di alam dunia. Hanya kan luar biasa geus kasep. Mama ngadu anggeun pisan. Kade doa di mama mata mustajab. Neng, mumpung masih bisa meluk jadi mama peluk mama gabru beri doa ke hidup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma birli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Macam pengan maslahana. Tium kana mun bulana jian ku mama doakeun ti ayeuna. Kecelak cai mata nu jadi indung jadi cukang lantaran ngantekeun hidup asupna ka surga Allah taala. Hatur nuhun mama, mudah-mudahan di kota ayeuna jadi cukang lantaran doa mama ka abi. Hatur nuhun mama, hatur nuhun abi teh terbiasa mulang tarima kaji di mama. Gelis kasih itu cium panangan neng, cium panangan bapak ku bapak usapan punakna. Dina nang neng neng baheula ayeuna memeh peta dua anu lain. Ka bapak heula peta dua anak tunggu. Bapak teh tanggalan bagus ngaluakeun abi. Mugi abi ayeuna berkahan. Dina ika beli jeneng hatur nuhun, bapak hatur nuhun luar biasa. Bapak kecelakaan. Ulun gabruk bapana bari doakeun Allahumma pilih unubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Abi mung biasa ngadoakeun ka bapak guru minta doa. Bapak ngasauur ngadoakeun ka hidup. Ayeuna gara tepangan anu jadi ibu mertua mangga cekap geulis mudah-mudahan celak cai mata di neget ayeuna. Bapak teh era kecelakaan cai mata alatan bunga luar biasa. Dibuat ayeuna mudah-mudahan jadi tukang lantaran nganterkeun hidup. Panangan mama ku mama usapan sambil doa doa ka mama ngaturkeun ka mama. Mama hatur nuhun abi beri mama aku biasa ngomong di nenang nenek aya bade can aku abi mama doa cium panangan anu mertua cium panangan aku mama usapan bari doakeun ku mama insyaallah peluk geus kasih bari doakeun Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah sehatkeun badan jasmani ibu abi ya Allah panjangkeun yuswana parangan sareng rezekina cekap geus kasih ayeuna ada panangan aku bapak usapan budakna bapak mulai di ayeuna ku bapak gerak titipkeun neng Cynthia anu baheula ku bapak dina neng
utama bawa ke surga Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam. Cekap tulis ke saya Bapak hatur nuhun doa anu jadi indung doa anu jadi Bapak mudah jadi cupang lantaran asup ke surga ingin kariduan ti Allah azza wa jalla. Cekap aja hatur nuhun baik. Salamat pengantin ya hartina ya sekedap malam yang penting kurang pungkasnya ibu dina mana ibu sok ijab dan dina mana ibu sok awur dan sahadat ijabkan kang umurang kali dua anak ya sok Pengantin lah, pengantin. Berdiri pengantin. Atau si pengacara? atau lamun aya kanjut kunang bisa dihilikeun jeung kanjut abi. Ulah. Teuh. Alhamdulillah Kang Uyun atau sareng saya sampai pangantena. Kaweuti Kang Uyun simkuring sabarang kanca. Mes boleh diacungkan ke atas. Diacungkan ke atas ditinggalikeun saweranana. Iya, saweranana. Urang teraskeun sayang kasep. Urang teraskeun ka studio 2. Marima kana karenu kawasa beki dia beki berat pogodana asih suka hilang di dada naku maha pikir mau palerekeunana ayo bunda saya ina nyok yang punya lagu masih kembali dikasih. Ayo Teh Haji, ngapain Teh Haji? Mama Haji, Bu Haji. Ayo ah. Bos Madura. Bos Madura. Rasa jiwa. Ayo tante saya. Ayo sayang, sini sama Ibu Tiri. Seliwat tengah dedena masih terasa ngagupayat tali tresna nu baheula hilang berpotret manehna nu masih aya padahal mah anjeun geus lain sasaha. Tante saya ayo wasai
Always through the clouds, on and on, and on and on, on and on, and on and on. All this city, all this moon, feet upon the ground below, move on and on and on, on and on, and on and on. Happy wedding buat butet kita. Semoga sama ya. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Doa baik dari kita ya. Yes. Love you. Doa terbaik buat anak Umi Cynthia, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin.
iring gelang kanuju bayar. Coba. Ayah. datang harapan kembang hotel Coba. jangan panganten